Sampurasun, dulur-dulur di lembur, baraya-baraya sanagara, dina mangsa wabah atau sasalad virus corona mangsa kiwari. Urang kudu pada eling kadiri, eling kapurwadaksina, ngunteng kasalira urang. Sabab naon anu keur kalakon ku urang sa alam dunya terlepas tina sabab musabab, tina polah laku lampah urang di alam dunya. Sabab urang bagian ti alam, jagat letik jagat gede teu bisa dipisahkeun. Naon dampak-dampak alam baris tumiba ka urang, naon dampak-dampak kelakuan urang ka alam tangtuna bakal oge mere dampak kasakumna kahirupan di alam dunia. Tah kukituna urang dinang ayeuna sa alam dunia keur ngalaman mahabuna sasalad virus corona ieu. Urang teu kudu silih salahkeun, nyalahkeun si A, si B, si C, nyalahkeun negara, nyalahkeun rakyat, nyalahkeun bangsa itu, bangsa ieu, teu bisa. Tapi urang kudu silih elingan, silih geuingkeun, silih tulungan, silih asih, asyah jeung asihna. Wayahna jeung geus wayahna kiwari gedah hudang kaelingan sakumna umat manusia, paheuyeuk leungeun, paantai panangun, teu pilih, teu sasanakan, teu duduluran, teu babayaan, teu cueut kan hideung, teu ponteng kan poneng. Urang kudu silih tulungan jeung saha bae anu ngabutuhkeun. Sabab ieu teh pangeling atawa hiji ujian pikeun urang selaku manusia. Nageus nepi ka mana urang eling kana peri kemanusiaan urang, nageus nepi ka mana urang bener-bener nyaah kana ciciptaan Tuhan, kana ciciptaan Gusti. Sabab moal pati-pati ieu virus mahabus alam dunia lamun lain tina aya kalakuan urang anu dihaja boh teu dihaja, anu teu matak kana kahadean, anu matak ngarusak kana kaseimbangan alam jeung lingkungan eta. Kukituna kuring lain mere pepelin, tapi kuring silih ngageuingkeun utamana ka diri kuring atuh umumna ka urang balarea. Hayu cag eureunkeun papasyaan, eureunkeun silih tuding silih tuduh, tapi hayu urang babarengan ngahanggeutkeun deui, ngajait deui kahirupan urang, nulung kanu butuh nalang kanu susah, anu lara anu samsara, anu tunggara, anu keur aya dina kamahabuan tina penyakit-penyakit anu kaalaman karena pusing saha bae. Hayu urang babarengan silih tulungan. Man omat ulah kapalang sabar, lir ibarat cahaya panon poe atawa srangenge isuk nepikeun ka sorena. Kusabarna mere nyaangan energi, mere kanikmatan, mere kasalamatan, mere caang. Muga caang hate, caang pikiran urang sakumna sa alam dunya pikeun ngadeg deui ajen jagat kamanusiaan. Sampurasun.